Tah tingali alhamdulillah dulur, tah barang ala entos beres cenah mah tinggal urang ngunjal jagong na wae tah. Ngunjal naon cenah teh jagong teh pisikaneun tah ieu mah dibawa ka lembur wae lah. Di leuweung mah lila gaweanna di lembur mah. Urang teh nya sosorean nya isuk-isuk kitu ngagawean teh. Teu garung-garung gawe teh. Tah ayeuna mah lah bagian ngunjal ku motor. Lembur tah ngeureuyeuh wae abdi mah tah kitu tah. Pokona mah dikeureueuh mah saeut-saeuti oge urang teh lila-lila mah. Jadi anggeus lah. Pokona mah semangat teh berjuang lah sarua jeung ieu di urang di IP Pro ge urang teh dikeureuyeukkeun madileukeunan mah unggal poe urang teh pustang posting. Unggal poe urang teh terus konsisten. Insyaallah lah sugan. Engke mah sugan urang ge boga penghasilan ti IP Pro ge lah hayang teh kitu kahayang pada kituna ge. Tah ayeuna mah dunia nyata mah kieu tah. Urang oge geus kieu mah teu kudu muruhkeun lah keureuyeuk ku sorangan lah. Pokona mah semangat tur lah bekerja tur.